Para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan dongeng di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun anu mana dongeng teu karaos gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-36. Kalayan atas nami admin sareng kru di Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Hatur nuhun sakali deui kana peratosanana. Nuhun para mitra, nuhun sakali deui nuhun. Oge para mitra, Mang Jaya ngaturkeun binga oge kalan-kalan Mang Jaya maca komentar mitra nuju di luar negeri para mitra, nuju di luar negeri sanes di Indonesia. Aduh binga oge Mang Jaya tiasa dianggona teh kangge komunikasi gitu ya. Atapi sakedik ageuna mitra nuju di luar negeri kangen ka negeri ku anjeun. Aduh cenah para mitra bari ngadangukeun dongeng. Ingat kanu di lembur mulangkeun paninengan kanu di lembur. Mangga atuh nyangakeun dongeng gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-36 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka 36. Para wargi urang sami-sami ngabandungan harita Joni keur ngobrol jeung Oji. Keur nyawalakeun masalah pependeman teh mangga urang teraskeun. Lain anu ngahina atawa anu rek ngalanyawa dewek, tapi dewek teh boga pigaweun can geus lila can bisa kagarap euy atawa kapigawe. Sabab eta pigaweun moal bisa digarap ku dewek sorangan pasti kudu anu ngabantu. Cek eta si Bang Brang. Boga pigaweun bae ngerasa susah. Pigaweun naon nu dipake ka susah teh atawa ka bangga ku ente teh. Cek si Oji. Bangun teu sabar hayang bari teu leupas paneuteup. Hade ku dewek dicaritakeun ka si Laing ngan omat keur si Laing sorangan ye. Ceuk paribasana indung suku ulah nyahoeun. Ieu mah beunang disebutkeun hiji rusiah bari matak piuntungeun. Tah. Piuntungeun kitu mah boa-boa uing milu base. Naon piuntungeun teh gerepok jelaskeun Jon? Nyaeta jeunatna aki dewek nurutkeun ceuk beja boga pependeman harta. Ke. Nu disebutkeun pependeman harta teh harta karun teh kitu? Nyaeta mah disebutkeun harta karun bisa, rek disebutkeun harta warisan bisa. Lamun si Laing bisa nyekel kana ieu rusiah yuk, urang kali kuduaan, tapi waktuna kudu peuting. Sabab ti beurang bisi kanyahoan ku batur, atau bisi amprok jeung tentara republik atau jeung patroli company. Hayu. Di mana pependeman harta teh Jon? Si Oji meuni haripeun. Tempat nama di ditu deukeut sarakan dewek kana pentanggal muncang. Aneta kumaha bebejana kanu jadi pamimpin lamun teu bebeja heula bising disangka urang kalabur. Dah, alasanna mah kieu we. Matak naon bebeja rek nyokot heula pamajikan kitu kalembur. Da batur ge pamajikanna dibarawa ka dieu. Ente kitu boga alasan rek nyokot pamajikan di lembur. Ceuk si Oji ti dituna mere pandangan. Nya kitu we alasanna mangan eta si Laing omat. Ulah cacarita kanu sejen ceuk paribasana inung suku ulah nyahoeun. Tong hariwang. Kan si orai kadut mah. Tibatan kudu betus tina bibir suka kene bijil tina bujur. Prut. Iraha initna Jon. Ngan bisa mah euy ayeuna bising pamaksudan urang pindah deui. Nyang kewe geus bebeja ka pamimpin. Tema Den Joni tuluy ngarongkong baju. Nuges garing rap dipake kalawan teu loba wangkongan deui. Tuluy manehna baralik ka tempatna tur arasu para mitra sadaya ka jero guha. Gancangna ieu carita, isukna Den Joni jeung baturna nu katelah si Oji geus arinit. Nu alesan kanu jadi pamimpin mah rek nyusulan pamajikan, padahal rek ngagali pependeman harta nu dicita-cita ku manehna tibaret. Bari arinitna pura-pura daragang. Den Joni pura-pura dagang bangsa lalab samodel pucuk daun sampe, daun putat jeung daun pucuk waluh, meunang ngaranjah ti kebon rahayat ari si Oji pura-pura dagang huut, ditanggung kana tolombong leutik.
Atuh pakaian ruak rawek duduk kui samak geus butut. Samalah si Oji dina lempang bari nanggung huut teh make jeung ingklukan. Da eta sieun dicuriga ku pihak musuh babakuna mah ku kumpeni. Anu teu kacaturkeun di jalana wanci magrib harita Joni jeung si Oji geus deukeut ka urut sarakan Joni. Nu kira-kira 30 meter deui reg areureun ngareureuhkeun heula bari nungguan poe. Jon, ari ngalina rek kunaon sia mangkaning urang teu moal bedog-bedog acan. Moal hade ngali pependeman ku curug onaman mah kawas nu lieur. Mana sinakeun rek ngalak kasir beudang di korahan ku curug atawa ku rokrak. Cek si Oji nyarita haharewosan. Dah kunaon we ke sugan di imah aya bedog atawa pacul. Tema Joni bari nyusutan kesang nu remes tina tarangna ku tungtung ka meja. Nu geus karucel jeung tatamalan. Sugan we di imah itu aya parabot nu bisa dipake ngali. Ngan eta kumaha Jon lamun geus hasil barang pependeman, rek di mana nyimpenna? Dibawa ka tempat pasti kanyahoan ku batur, kobo kanyahoan ku pingpinan mah. Kana pasti dirawatan di jabal. Beren urang teh ngege curug we moal kabagian. Make bingung-bingung teuing. Nyimpen matak naon ruang heula. Kayak di mana batur bagian operasi orang jual ke kota. Hade. Nya kitu hade lah. Cek si Oji jep jarempe. Saurang ge eueuh nu ngaromong. Sedang di eta tempat asa beuki jempling da pugu geus nyedak kawanci magrib. Nu ti lileles Batara Surya ngiles atuh sabudeur madhab. Jadi ngabeleg-beg ka teu ku mangsa peuting. Geus kitu mah Joni jeung si Oji arinit deui ngajugjug ka hiji imah duduk janela nu geus ruksak. Si horeng eta imah teh nu dijual ka almarhum ajengan Dahlan. Bus ka jero kalawan Joni nyekeskeun bensin dipake ngadamaran. Neangan barang pikeun ngagali. Kabeneran gigireun urut teu kandang hayam nu geus amruk aya pacul jeung dorana sapotong. Gancang ku si Oji dicokot bari pok ngaharewos. Tah kabeneran. Aya pacul lumayan doran potong oge. Cing neangan di Jon. Kojeng Kang Joni ngalengkah tuluy tengah-tengah bari ngadamaran ku bensin. Ku paneker teh barang malik kapal bacai. Aya linggis sagede indung suku. Tah euy, aya linggis tapi leutik ji. Keun bae atuh. Leutik-leutik lumayan keur ngali da linggis mah hebring. Cek si Oji. Geus kitu kaluar ti imah tuluy nyampeurkeun kana tangkal muncang. Reg eureun kalawan si Oji pokna. Palabah mana pependeman teh Jon? Mun teu salah palabah dieu euy. Tah nu aya tangkal jambu tuh. Jambu batu, tunggul tangkal jambu batu. Tema Joni bari ngadamaran ku bensin paneker kana palabah tunggul tangkal jambu batu. Ciing halik, urang kali ku anak, cek si Oji. Keceruk maculan taneuh, beletak cenah pacul mancong kana batu. Harita batu dikali ku linggis nepi ka beunangna terus dikasisikeun ku si Oji. Geus kitu taneuh dikali deui geus rada jero di selangan ku Joni. Sabab si Oji geus capeun. Tapi sakitu geus jero teh weleh teu manggih bungkusan kosong acan. Taneuh nu meunang ngali geus ngahunyun gigireun tangkal muncang. Kereureul laji euy lah. Aduh leungeun dewek meuni geus pareureus ieu euy. Ceuk Joni tuluy cingogo. Lah, sugan lain di dieu Jon. Geuning sakieu geus jero naon-naon salah ente mah meureun. Wa geus anu ngagali ku batur ente telat ente mah euy. Lain di dieu kumaha ari si laing sok nyanyahoanan kanu nyaho. Sidik di dieu ti lag ku dewek kungsi di tapaan. Aya ilapa ti karuhun yang di dieu pisan aya pependeman harta. Tapi buktina eueuh. Mangkaning sakieu jerona euy. Anak ngali aya kana sameterna. Acan tepi sugan kana tempatna euy kereureul heula. Ku dewek rek dikali deui ku linggis. Tema Joni siganu yakin yen di dinya pisan pependeman harta karun ayana. Atugog si Oji cingogo hanapeun tangkal jarak anu teu sabara jauh tina tangkal muncang. Geus cukup reureuh korejat Joni nangtung tuluy ngali deui ku linggis. Sanajan dampaleungeun geus pareureus oge tina bakating ku panasaran. Hayang meunang pependeman harta terus digali. Akhirna geduk cenah. Tungtung linggis karasa ngageduk samalah linggis rada ngancul. Henteu samodel keuna kana batu ngabeletak. Geus teg timuruna Joni mah nu disada ngageduk teh pependeman. Geus kitu lingisna ditotogkeun geduk disada. Atuh si Oji ngorejat tuluy nyampeurkeun kalawananya. Jon, sora nu ngageduk euy.
Waduhnya pependeman buah-buah ya peti teh wadah duit emas siga nama si Oji ngadengin pantas nama itu peti sabab dan linggis ge ngancul tema si Joni nyusut heula kesang dina tarang cing kuing urang tuluy ke Jon beupe kadinyangan kade sia ngagalina ulah sologoto bisa barang anu bisa peupeus Joni nyerenkeun linggis tuluy mundur ka deukeut tangkal muncang bari panon manco kana tolombong kana lombang harita si Oji ngagali keduk cenah tungtung linggis disadang ngageduk 2 kali cag linggis dituna dina tumpukan taneuh kalawan si Oji ngorehkeun taneuh ana breh tetel aya peti tina papan dilapis ku seng geus koropok anu gedena eta peti sahanapeun blek kurupu ceg si Oji kana linggis tuluy eta peti disungkal nepi ka beunang teu matak aneh lamun seug Joni bunga sabab peti bisa kaangkat Jon bener teu salah tina sangkaan ente cinggu kadinya Jon kuana urang damaran ku bensin cek si Oji teu hararese harita eta peti nu anu dilapis ku seng geus koropok teh dibersihan heula taneuna atuh si Oji ngadamaran ku bensin bari rada dihalangan ku dampaleungeun sabab gede angin maklum ti peuting Joni nyungkal koncina ku linggis beletok kunci disada ngabeletok potong barang tutup dibuka huleng Joni ngahuleng panon teu sirikna dibelel-belel sabab di jero peti aya sababara potong perhiasan atuh samalah aya panitih dinar sagala duit perak jeung duit ringgit sarajut lamun kitu teh mah Joni teh ngarasa kaget campur atoh nu lain bobohongan para wargi anu mulia ku ayana kitu para mitra Joni ngarasa kaget campur atoh nu lain bobohongan ari si Oji pokna siga nu teu sabar Jon naon ari ente ngadon mata simeuteun kitu lain buru-buru gembol kadinya ku sarung dewek mah lain mata simeuteun bakat tingku bunga pasti dewek jeung si laing bakal jadi jelema cek Joni kontan budina marah mah ari urang duaan teh lain jelema kitu make nyebutkeun jadi jelema sagala maksud ku dewek mah jadi jelema teh bakal jadi senang beh dituna pokona mah bakal jadi hartawan deuleu cek Joni tuluy ngagembol perhiasan jeung duit sarajut samalah memeh digembol teh perhiasan make diciuman sagala aya bakal senang tawa jadi hartawan teh saha na ente atawa anak nya si lain ge pasti bakal senang atuh ku dewek moal burung dibere bagian tema Joni bari ngabeubeurkeun sarung nu dipake ngagembol perhiasan jeung duit waktu Joni keur ngabeubeurkeun sarung bari disinghareupan ku si Oji Joni ngareret ka handap kitu deui si Oji sabab taneuh nu keur ditincak ku manehna karasa asa ngajungjung Jon rasaan teh anak yeuh kitu we ieu taneuh nu keur ditincak teh nyurungkuy cek si Oji kaget bari tetep tunga-tengok ka handap pugu dewek ke karasa asa nyurungkuy kieu taneuh teh tema Joni jeleng luncat ngajauhan taneuh nu ditincak tadi na atuh cungkal teh si Oji ngajungkal siga nu aya nu ngabantingkeun ngagedebut ka gigireun Joni ana pucung hul aya mayit kaluar tina kuburan awak beleger tapi hideung teu beda ti arang buk jabrig semu gimbal kuku leungeun jeung kuku suku nyarengklik paranjang berakatak mayit seuri samalah dibarung ku sora anjing babau manye hak mibanya edarna sabab lain hak manye nyami hak jalma nu soleh nur sabar darana sok geuna ruang deui edaharna nu digembol ku aniga lamun deui tunda deui alamat dirjet raga aniga gugaula pokna eta mayit nu teu puguh rupana nyarita saha aniga setan tawa jurig sia teh tanya Joni bari babasaanana kasar gariha aniga nu amal ngagula mising de nyaho gaula teh ngaruhuna ajengan dahlan
Nuni menjit ngu aniga jeung mama nyiganana. Aniga manusia biadab. Moga ahlak kalakuan bani si iblis. Rek ditunda deui apa moal eta harta. Lamun teu ditunda deui tingali tugangeun aniga. Ningali tugangeun aniga. Ngerat ningali. Cek eta mayit si horeng eta mayit teh karuhun ajengan dahlan. Ngan beleger turupana hideung teh dumeh tadina ngagem aji Batara Karang. Kantos orang mitra Mang Jai ngadongeng Batara Karang judulna. Rupina nu kieu ieu. Cenah lamun urang bisa menangkeun para mitra anu boga aji Batara Karang nerap cenah kitu ka urang. Kumaha nu disebat Batara Karang teh? Para wargi eta ilmu anu memang teu teu raku pakarang. Weduk lah disebatna. Karena ge dongeng. Karena ge dongeng para mitra sadaya. Hayang weduk mah gampil. Gampil hayang weduk mah para mitra teu teu raku pakarang mah. Pakarang nae ulah sinakeun kana awak. Aduh, ilmu ge aya para mitra sangkan pakarang teu keuna kana awak. Gitu para mitra kumaha ilmuna? Atuh migawe nu hade bebeneran gitu. Ulah nimulkeun batur ngagunakeun pakarang gitu para mitra sadaya. Aduh nya kitu teh we. Mun kabeneran batur ngagunakeun pakarang urang kudu bisa nyingcetna. Tah ieu ilmu Batara Karang oge para wargi. Aduh, mangga urang teraskeun. Gilak Joni jeung si Oji maralik ana breh nyampak saurang awewe. Awak teu katutupan kula maksa cewir-cewir acan es tubuh lucun, buuk ngariring kiwik demi semu gimbal. Panon ngan sabelah gular giler, sedang nu sabelah deui ukur kongkolakna ngoloh kor gede. Cuplak ceplak eta makhluk teh wujudna awewe. Cuplak ceplak geus kitu irihil seuri, bari leungeun duanana ngajurung kunung kaluhur sigarek ngarang. Cungungung anjing babaung siga aya nu maturan kana seurina makhluk. Barakatak mayit anu ngabatara karang teh ngabarakatak. Atuh cirihil mayit awewe disada. Atuh puguh we mun kurang-kurang nama matak maruringkak bulu-bulu. Makhluk awewe seuri cicirihilan kalawan pok ngomong. Sorana ngirung dibarung ku angin ngaguruh siga angin puyuh lilimungan. Sia mohon nama sok heugeus sia nya nyobokon nama lamun ditunda dina tempatna gungaing ni ngenyot nya gedihna neuleuh cek eta makhluk bari ngadeuketan. Para mitra anu mulia, eta makhluk ngadeuketan atuh ku dasar kitu Joni jeung si Oji ting alabret lalumpatan meni blag-blug-labu. Korejat si Oji ngorejat atuh reka nyusul Joni nu geus rada jauh. Barang si Oji rek lumpat ka mejana ti kait kana regang haur. Si Oji gogorowokan samaruk bajuna ditarik ku juring. Walau! Tulung Jon! Joni! Bagian daguan! Aduh! Si Oji angkog-angkogan. Korowok ka meja soeh palebah tonggongna geus kitu porosot calana di udaran. Sabab calana ge ti kait deui kana tunggul sampeu. Belanyang luntok pangrasa nama dirangkap, padahal teh dirangkap. Tapi tenoli karena itu ieu sabab ku sieun teh dipahala ku juri. Sakitu lumpat ditaker oleh Joni teu kasusul samalah si Oji kalengitan ku Joni. Duka geus tepi ka tempatna duka nyumput. Bakating kulung se akhirna. Brek si Oji ngadeprek. Ambekan ngahega kesa ngoprot masihan sakujur awak. Harita si Oji ngalungsar nyanguh nyar lamar. Tonggong nyarane kana tangkal cau. Beuleut sawatara menit si Oji nyarita sorangan di barungku ambekan renghap ranyu. Hayu, si jelo sia. Hayu, banyak aing harta karun. Nu dikali teh, hantar ditungguan ku dedemit. Nyaho, ditungguan ku dedemit. Najis deui make milu. Kasih Joni. Hayu, untung aing bisa kena lumpat. Lamun teu kaburu lumpat, geus pasti beunang. Beheung aing diseget ku jurig awewena. Mangkaning sakitu pikasieunna. Hi aing sawak. Si Oji ditungtungan ku ngabiri gidiga.
Adumeh ningali wujud makhluk awewe. Harita renghap si Oji renghap ranyug. Bari ngusapan dada sorangan geus kitu leungeun dikahandapkeun. Gurubung si Oji ngagurubung sabengarampan nu tiis-tiis. Barang disidik-sidik pokna. Ameng teuing. Ari calana aing ka mana akeun cenah? Panjenengan aing mah dirangkap horeng teh kieu geuning. Aduh. Aing kumaha balik atuh. Leuheung datang ke tempat poe keneh. Kumaha lamun geus beurang bari tepung jeung batur. Komo tepung jeung awewe moal teung tinjari temenan. Tuluy lalumpatan disangka aing nu gelo. Yah, kajen rek dicawet we ku kameja. Ongkoan geus rawe kameja dage. Cek si Oji. Ngudaran kameja nu rawek dikait kana regang haur. Nu disangka ku manehna mah dibebedol ku juri. Harita eta kameja para wargi. Anu rawek teh dipake cawet tuluy ditalian ku gedebong jauh. Geus dicawet mah henteu buru-buru init, kalak gek diuk sabab capek keneh. Waktu si Oji para mitra keureureuk keneh kencaeunana aya nu campego. Dibubuli giri si horeng jurig nu wujudna awewe nyampeurkeun ka si Oji. Kepluk kagigireun si Oji aya nu murag ngagep. Gilak si Oji ngaliuk ana breh gigireunana. Aya nu ngajejen tua tuluy digegero samaruk Joni. Joni? Nah, ente? Aya kunyilakakeun pisan. Nyana-nyana harta aya nu nungguan ku juri ngolah. Sanajan uing dibere bagian ge najis ting. Tingali ya uing nepi ka dicawat kieu ku baju rarawek. Cek si Oji. Bari ngorejat nangtung nemongkeun cawat. Ciri hieu makhluk seuri bari nguniang nangtung. Wow, si Oji ngoceak deui wae terus mangpret. Sagala dirumpak tunggu dirarud catang dirumpak teh para mitra. Bari cawat nangaleleke ampir kaporosotan. Harita si Oji terus abret-abretan. Nu teu kacaturkeun di jalana geus tepi deui ka tempatna. Ngan teu wani asup ka jero guha. Kalah ngajugjug kawalungan ongkohan harita geus rai-rayan caang. Pangna ngajugjug kawalungan teh ceuk pikirna. Sugan we aya babaturan anu rek marani bari manehna rek nginjem calana atawa sarung. Sedeng Joni mah teu panggih deui duka terus ka mana. Padahal Joni harita terus dikebat balik ka imahna bari ngagembol perhiasan jeung duit. Kulantaran harita waktu Joni nepi ka imahna poe keneh, kek diuk dina golodog bari ngareureuhkeun ka cape jeung kareuwa. Lila-lila reup Joni ngadon kasarean dina golodog, taksiran tunduh kawantu sapeupeting teu sare, tur cape balas lulumpatan anu sakitu jauh. Teu kanyahoan Batara Surya geus medal, nyaangan samudeur madhab, nu teu sakumaha lila berai pantomuka kalawan saurang awewe kaluar ti imah. Horeng awewe nu kaluar teh indungna Marwati, anu atawa mitohana Joni nu katelah Ibu Caci. Puguh we Ibu Caci ngaranyug ningali aya saurang lalaki keur ngarengko dina golodog bari can katingali beungeut. Astagfirullahalazim. Ari eta saha cenah ngarengko dina golodog bari pakean ruwak rawe kitu? Moal anu gelo mah kitu? Atawa nu ngungsi kasarean dina golodog? Karunya teuing lamun nya teh manu ngungsi. Pantersna teh geus teu boga kulawarga. Dari boga kulawarga buat nya hees dina di mana golerna. Tapi keuningna mah katingali siga limit. Moal nya nu gelo keuningna limit. Nya suga nu ngungsi ieu mah. Kitu gerendengna Ibu Caci. Tuluy ngadeuketan barang diteges-teges beungeutna. Si horeng Joni minantuna. Atuh Ibu Caci ngagerendeng. Ya Allah, geuning Joni eta teh. Atas di mana cenah pakean meni teu puguh rupana? Akeun rek dibejakeun ka Bapa Nawati? Cek Ibu Caci tuluy ka jero deui samalah pantona ditutupkeun. Tuluy kebat ka tukang. Pareng salakina Ibu Caci katelah pasugana. Kaluar tas dicai tas mandi kalawan pasugana nanya. Rek mandi ibuna, tuh caina cai haneutna aya keneh dina ember rek mandi mah. Nya arek tapi kelanan yeuh Ariwati geus nyaring acan. Make nanyakeun ka bapa sagala. Kawas nu sare jeung bapa we, teang we ka ditu ka kamarna. Nya nu dimaksud teh sugan apana ningali Wati geus nyaring acan. Nya meureun can nyaring nu matak can katingali oge. Ari kitu aya naon make nanyakeun Wati isu keneh? Cek pasugana bari neuteuh. Para mitra pamiarsa,
Harita Ibu Caci nyarita deui. Nyaeta bieu teh abdi teh mukakeun panto hareup nyampak aya nu ngarengkol dina golodog. Baranggok abdi reuwas disangka teh nu gelo ngadon hees dina golodog. Nu beh papakeanna teu puguh rupa jeung ruwak rawek. Bari kitu saha atuh? Pasuganda teu leupas tina paneutupna kana beungeut nu jadi pamajikan. Nah tuh ditages-tages teh si Horeng Joni. Saha? Si Joni Pangdenge teh? Pasuganda siga nu kaget. Nya Joni salakinawati minantu urang. Tembal Ibu Caci. Kumaha? Pangdenge minantu urang? Sa nu rek ngaku ka minantu kitu patut? Sidik manusia teu reugeujeg teh. Caturkeun boga pamajikan ka anak urang. Kitu lalegedna ngadoncul ninggalkeun kawajiban. Bari teu dikiriman kaperluanana. Ayeuna jajang korde ka dieu bari kayan kitu. Eta meureun ngadeupan lincar hayang dirawatan deui ku urang. Cingan ku bapa rek ditepungan hayang nyaho. Siga kumaha dodongesna ta. Ninggalkeun kawajiban teh. Ngan di mana wati geus hudang tong sina nyampeurkeun. Kajaba lamun ku bapa digeroan. Cek Pasuganda. Bangun anu micuana keur ka Joni. Lume hampir sataun ngejacul pamajikan. Bus Pasuganda ka kamar tuluy make pakean kalawan nyisiran. Geus rapih koloyong kaluar ka sampak Joni. Harita geus nyaring keur ngajejentu diuk dina golodog. Korejat Joni ngorejat tuluy malik sabab tukangeun kadenge sora lalaki dehem. Pada mangpa Joni nanya bari ngalacat unga. Cager, saha teh? Pasuganda siga nu pura-pura bari dina basana teugeuh. Apa mah sok ngaheureuyan kitu piraku hilap deui. Kapan abdi teh mantu apa muhun carogenawati? Cek Joni bari suraseuri. Sedeng harita rek sasawalaman mate tulus. Malah leungeun dikahanapkeun deui. Dibarung ku rupa beungeut semu beureum. Bangun ngarasa era dumeh Pasuganda mitohana den Joni. Teu daek patarema dampaleung. Hiji tanda ngebrehkeun ka ceceub kanu jadi minantu. Atuh Pasuganda pokna bari mureleng kana beungeut Joni. Waktosna see.